Cik, badai ya, gua marek nanya. Bisa teu ngabedakeun sapatu kulit nu asli jeung anu imitasi? Ceo, misok rupa-rupa pisan eueuh Haji. Emang kumaha eta cara ngabedakeun Haji? Urang mah teu bisa ngabedakeun nu asli jeung nu imitasi teu bisa urang mah Haji. Cik kumaha Haji eta cara ngabedakeun? Gampang pisan atuh bade ye, lamun dasar kudu diomongkeun mah. Bikeun kareungit lamun eta dicocok bentol tah eta nu asli. Nah, mau keraat segala. Wagel. Ayo Haji. Teh tiga ledug mah Haji. Aduh, aing mah sepatu di mana sepatu barencol di leungit.